aya naon ya? Bade KTP. Oh, sateu acana hayu atuh patepang deui jeung barudak anu aya di bumi. Oh. Urang hello heula nya. Sampurasun barudak patepang deui jeung teteh Cila pami ya. Andul pami nu ieu. Cimot. Aya naon ya barudak? Ieu, ai teteh nuju naon? Teteh nuju maca buku ieu. Teteh, abi teh bade naroskeun cariosan Ibrahim sareng Lut. Oh, kaleresan. Teteh nuju maca Ibrahim sareng Lut. Wah, cenah teh carioskeun teh. Hai atuh teteh carioskeun. Ieu teh cariosan hiji bapak namina Bapak Ibrahim. Ibrahim ieu teh disawuran ku Gusti. Manehna diparentahkeun ku Gusti cenah indit ti lemburna. Ka mana teh? Nah, tempatna teh Ibrahim teh teterang. Nami tempatna Tempatna di jugjugna teh. leres, tempatna teh teterang. Tapi Ngawang gitu. leres, tapi Gusti teh nyawaran kieu. Nu penting percanten ka Gusti. Upami disawuran kitu, Dul jeung Cimot bade percanten teu ka Gusti. Tapi tempatna teterang di mana? Nya kudu percaya nya teh nya. Kudu percanten nya teh nya. Leres kudu percanten upami bingung ke nya atuh. kedah matuh kana parentah Gusti. Nurut nya. Lurus betul. Nurut. Tah ayeuna Abraham teh indit weh jeung sagala kulawargina jeung ingon-ingona. Mung Ibrahim mungkul teh Sareng sauna. Sareng keponakanna. Oh, sareng alona. Alona leres. Alona eta namina Lut. Nah, mohon leres. Tah, maranehna teh indit. Tapi upami ku Gusti disawuran di dinya, maranehna matuh di dinya. Upami ku Gusti disawuran, hayu indit deui. Maranehna indit deui. Kabayang teh eta meresan tenda nya. Leres kabayang tuh. Eta teh loba pisan anu dibawana. Ingon-ingona loba pisan. Hiji mangsa Gusti teh nitah maranehna di hiji tempat. Pas di hiji tempat eta teh ingon-ingona Ibrahim sareng Lut teh tecekap caina tecekap jukutna. Tuh kabayang teh. Eta tuh kabayang mun sakitu syukur da. Jadi kumaha tuh jadi kumaha? Eta tukang angona pasti lieureun pisan ya teh. Tukang angona Ibrahim sareng Lut teh parasea. Parasea. Leres. Ibrahim. Ka bagian tempat. Leres. Parebutkeun cai sareng jukut kupina teh nya teh. Nya pinter. Tah, supados kitu teh Ibrahim teh nyarios ka Lut. Kedah papisah maranehna teh. Kedah papisah. Upami papisah kitu bagja kitu bunga. Upami papisah. Leres. Tapi Ibrahim tibatan parasea kitu tukang angona Ibrahim nyarios ka Lut supados papisah maranehna teh. Tah, Ibrahim teh mere kasempatan ka Lut. Kanggo milih leres. Upami Lut bade ka katuhu, Abraham ka kenca. Upami Lutna ka katuhu, Ibrahim nanu ka kenca. Tah upami milih nu pangsaena meureun. Nah, upami barudak di kita milih kitu bade nu milih nu sae atawa nu biasa-biasa we. Pangsaena tuh teteh. Leres, Lut oge milih anu pangsaena tempatna teh. Lut pinternya. Pinter, tapi tempat anu pangsaena teh tetep salah. Nah, bisa salah teh. Tempat anu dipilih Lut teh tempatna sae. Tapi jalma-jalma anu aya di tempat eta nya eta deket kota Sodom teh maranehna teh teu ngadangukeun jeung ngalaksanakeun pangandika Gusti. Ngadarosa wae nya teh. Leres. Jadi atuh kumaha? Kumaha nya? Tah, ku Gusti teh
kota eta teh bade dimusnahkeun. Dimusnahkeun deui. Leres Terus, kumaha, Teh? dimusnahkeun. Tah pas itu teh Ibrahim ngadangu eta carita eta ti tilu semah anu Sumping ka bumina. sumping ka bumina leres. Tilu semah eta teh nyarioskeun yen Ibrahim bakal jadi bapak bangsa-bangsa anu gede, bakal boga budak. Tapi cariosan anu teu hade nya eta kota Sodom bakal dimusnahkeun. Emot Cidanya sedihnya. Emut ka alona nya. emot ka alona, kacida sedihna. Hiji sisi mah meni bunga bade boga budaknya, boga putrana, tapi bade alona bade dimusnahkeun. Tapi kieu barudak Gusti teh muka asih ka urang, ka jalma-jalma anu percanten, ka jalma-jalma anu jalanna bener gitu tah. Ngadangukeun pangandika Gusti. Janten ku Gusti si Lut jeung kulawargina bade disalametkeun. Ibrahim bager pisannya. Gusti nu bager mah. Ibrahim oge bager Terus teh sih. kumaha teh teras? Eta Lut. Tah ku Gusti teh dicarioskeun kieu. Gusti bade musnahkeun ieu kota. Maraneh kudu kaluar ti kota eta. Kaluar. Upami dicarioskeun kitu bade engke weh atawa lumpat-lumpat gancang-gancang. Kuburannya tahu mah bade lumpat. Oh, bade lumpat. Sakalumpat Nah, napit. lu teh teu kitu. Lu teh meni lila gitu keluar ti kota. Alah kayaknya Nya, Alon-alon. alon-alon leres. Tapi kahiji mangsa aya malaikat nu ngadatangan Lut ngemutan, hayu gancangan urang indit di kota ieu. Tapi kieu saurna kota ieu bade dimusnahkeun. Maraneh kudu indit tapi teu kenging ninggal ka tukang. waduh lah. Nah, soalna eta kota teh bakal dimusnahkeun ku Gusti. Teu Jadi meunang. pedas papa gitu. Leres. Aya anu ngalanggar Gitu, teh. Tah, aya anu ngalanggar tehnya, nu ngalanggar eta teh pamajikanna Lut. Aduh. Pamajikanna teh luak lieu ka tukang. Jadi we tiwas pamajikan Lut teh. Tah, Ya teh. ti carita ieu teh urang bade diajar tina caritana Ibrahim sareng Lut. Nya eta urang kedah percanten ka Gusti. Pedas gumantung ka Gusti. Laras, urang kedah oge taat. Siga Ibrahim tadi upami dititah indit, manehna indit. Upami dititah didinya heula. Didinya heula maranehna teh maratuh kana pangersana Gusti. Kitu caritana. Tong jiga pamajikan Lut nya. Ku Gusti teh dicarioskeun teu meunang ninggal ka tukang. Manehna luak lieu ka tukang. Ayo baru penasaran nya teh. Heeh, sigana kitu tah eta cariosanna Ibrahim sareng Lut teh. Kitu upami barudak di bumi sareng endut sendul sareng cimot. Aya naon deui atuh anu tiasa urang emutkeun. Upami diajar. cimot mah berarti upami urang teh ngupingkeun cariosan Gusti teh pasti urang bakal nampi kabagjaan. Laras, Salametan. pinternya Suka cimot teh. bunga. Laras. Tapi benten upami urang untuk ngupingkeun Gusti. Berarti cimot di ayeuna diajarna ngawitanana ngupingkeun cariosan si Ambu meureunnya. Laras tah ayeuna barudak anu aya di bumi ngupingkeun, ngadamukeun jeung ngalaksanakeun sagala anu diparentahkeun ku Ambu sareng Abah di bumi. Nya laras pisan. Tah ayeuna ari hidup teu aruih. Nya hilap abi teh ku Ambu dipiwaran meser itu tadi teh meser kecap hilap. Abi di payung. Wah, nya atuh. Tapi kayak gini-gini makanya dadah.